Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Kana Allahu wala syai'a ma'ah. Kana aya saha Allahu Gusti Allah wala syai'a bari henteu aya hiji perkara eta tetep ma'ahu saratana Allah. Yakni ngamaksud kaula saur musannif anna hada kana saestuna ieu kana Allahu wala syai'a ma'ah haluman eta tingkahna jalma huwa anu ari man mutahakikun eta anu nganyatakeun bimakomil panai kana makompana wa huwa sareng ari makompana ada muru'yatihi eta henteu ningalina eman goiro maulahu kasalianti pangerana eman wa huwa bari ari Allah al ana ayeuna alama eta netepan kana perkara alaihi anu tetep kana emma kana aya Allah ae innal amro tegesna saestuna perkara aladi anu hasola anu hasil ladzi lidzalikal musyahidi pikeun itu jalmi anu musyahadah anu ningali ati ka Allah wa huwa sareng ari al amro anal wujud al haqiqiyah eta saestuna wujud anu bangsa hakiki lahu eta tetep pikeun Allah subhanahu wa ta'ala wa ghairuhu sareng ari salianti Allah la wujuda eta teu wujud eta tetep lahu pikeun ghair huwa ari al amro al wasfu eta sifat al mutahaqiqu anu nyata lahu subhanahu pikeun Allah subhanahu wa ta'ala pil waqi'i dina buktina wa adamu idraki dzalika sareng ari henteu manggihanana kana wujudal haqiqi lahu pikeun salik qabla dzalika dina samemehna itu hasola innama huwa eta pastina ari adam li wujudil hijabi eta karana ayana hahalang paqauluhu maka ari cariosan musonib lapad wawalan ai inda musyahadati salik hada salik tegesna dina nalika ningalina ieu jalmi anu ngambah lahu ka Allah ala hadal waspi netepan kana ieu sifat alama eta netepan kana perkara alaihi anu tetep kana emma kana aya Allah ayahwa tegesna ari Allah mutasipun eta anu narima kasipatan bihi ku hadal waspi fil waqi'i dina buktina wa qabla idraki hadal musyahid sareng dina samemeh manggihanana ieu jalmi anu ningali ati ka Allah anu musyahadah lahu ka Allah lakin adamu idrakihi tatapina ari henteu mendakanana musyahid dalika kana itu hada inama huwa eta pastina ari adam lil hijabi eta karana hahalang ayana hahalang al qaimi anu tumetep bihi ka musyahid. Tsumma qala teras ngadauh musannif la tata'adda kana lapad la tata'adda ulah ngaliwat naon niatu himmatika niat cita-cita anjeun ayu hasaliku he jalmi anu ngambah ila ghairihi kasalianti Allah bi anta tawajjaha ku yen madepkeun anjeun ila ghairihi kasalian Allah li tahsili hajatika karana pikeun ngahasilkeun pangabutuh anjeun balitlub
balik tak kudu nyuprih anjeun hawa ijaka kana pirang-pirang pangabutuh anjeun minhu ti Allah. Fal karimu tah ari anu bageuran la tatakhotto eta teu ngalengkahan hu ka al karim naon al amalu pangarep-ngarep palhimatul aliyatu maka ari cita-cita anu luhur tak nipu eta nyegah himah min robi hawa ijika tina ngalaporkeun pirang-pirang pangabutuh anjeun ila ghairi karimin kasalian ti anu bageuran. Wala karima sareng teu aya nu bageuran eta tetep alal hakikoti netepan kana sanyatana ilallahu kecuali Allah. Idal karimu karana ari ngaran al karim huwa itu al karim alladzi eta anu ida qadaro di mana-mana kawasa ladzi afa tangah hampura ladzi wa ida wa'ada jeung di mana-mana janji ladzi wafa tah nyumponan ladzi wa ida ato sareng di mana-mana masihan ladzi zada tah nambahan ladzi alamun taharojai netepan kana pameakan pangarep-ngarep walayu bali sareng teu merduli ladzi kam kana sabaraha ato masihan ladzi walaliman jeung teu peduli ka jalmi ato masihan ladzi wa ida jupia sareng di mana-mana di bedagongan ladzi al karim ataba tah nyacad ladzi al karim wa mastaqso sareng teu ngatog ladzi tanap al karim walayu doyi'u sareng teu ngamomorekeun al karim man kajalma ladaba anu ngungsi man hu ka al karim wal tajaa sareng tegasna ngungsi man ka al karim wala yugni sareng teu nyugihkeun al karim hu ka man anil wasaili tina pirang-pirang pelantara wasyufa'i sareng pirang-pirang anu ngabela wa hadis sifatu sareng ari ieu pirang-pirang sifat layastahiku eta henteu ngahak hak kana hadis sifat hakikotan dina hakikatna saha ilallahu kecuali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fayam bagi atuh perlu naon alla tatakhotoa yen teu ngalengkahan huka Allah naon amalul mu'milina pirang-pirang pangarepna jalmi-jalmi anu ngarep-ngarep ila ghairihi kasalianti Allah. Wa alam sareng kudu kanyahokeun ku anjeun ana tolaba kana saestuna menta minal khalqi ti makhluk al munafia anu ngeuweuhkeun lil ubudiyati kana sifat kahambaan huwa eta ari tolab atolabu eta menta minhum ti khalqu ala wajhil itimadi netepan jalan tatagenan alaihim ka khalqu wal istinadi sareng nyarande ilaihim ka khalqu wal goplati sareng poho pihali tolabi dina tingkahna menta anillahi ta'ala ti Allah ta'ala. Ama tolabu anapun ari menta minhum ti khalqu min hayatsu qaunihim tina ngijir kabuktianana khalqu asbaban eta pirang-pirang sabab wawasa itu sareng pirang-pirang pelantara mal i'timadi sarta nyarande fi nailil matlubi dina ngameunangkeun perkara anu disupri alallahi ka Allah wa ru'yati annahu sareng ningali saestuna sareng nekadkeun didinya ru'yah
sareng nekadkeun kana saestuna Allah. Al mu'ti eta anu masihan, palaesa tah eta henteu tolab munafian eta anu ngeuweuhkeun nganapikeun lil ubudiyati kana sifat kahambaan. Sumakola teras ngadawuh musannif. Wallahu a'lam.